Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 18. Wal maqalatul khamisatu wal khamsuna sareng ali maqalah kalima 55. Eta kula ngadawuh saha Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Ihbis kudu nyengker anjeun aya imna tegasna kudu nyegah anjeun teh salasan kana tilu perkara. Minal khisoli tina pirang-pirang perkara al-madmumati anu dicela. Bisalasin kutilu perkara minal khisoli tina pirang-pirang perkara al-mahmudati anu dipuji. Jadi nyengker nyegah tina tilu perkara ku tilu perkara anu dipuji. Hatta takuna sahinga kabuktosan anjeun eta minal mukminina ti sawarehna jalma-jalma anu iman. Ae kaya tata sifat tegasna yen teh supaya kasifatan anjeun teh bihaqo ikil imani kana hak-hakna iman. Jadi hak-hakna iman teh ke aya di urang. Kal mukminina seperti jalma nu iman asodikina anu balaleuneur kabeh bi imanihim dina imanna itu mukminin. Daun bae cenah eta salah suhisol teh. Hiji al-kibru tegasna hiji takabur bitawadu'i ku handap asor. Wal kibru sareng ari takabur eta huwa ari tu kibru eta ru'yatun nafsi. Ningali na diri sorangan bi ainil iji ku paningal mulia. Wa ru'yatul ghairi sareng ningali akan sejen bi ainil hikorati ku paningal anu hina. Ya Allah. Jadi nu ngaran takabur teh kitu ningali diri sorangan urang geus apang agungna lamun ningali batur tah ningalina ku kahinaan. Aksud tawadu'i ari itu kibrun takabur eta sabalikna tina tawadu. Wal kibru ari kibur eta kibru ari takabur eta yakunu kabuktosan eta takabur bil mangzilati kana pangkatna kana sapangkatanana. Wal ujbu sareng ari ujub eta yakunu kabuktosan itu ujub teh bil fadilati kana fadilahna kaunggulanana. Dina harti sabalikna tina takabur teh kieu meureun ningali diri sorangan, ningali diri batur ku kaayaan ayeuna leuwih agung leuwih mulia, ningali kana diri sorangan leuwih hina eta disebut tawadu. Lamun ditingali antara takabur jeung ujub ieu teh beda tipis. Wal kibru yakunu bil mangzilah ari takabur mah ayeuna kabuktosana dina kapangkatan urang rumasa leuwih luhur ti manehanana ari ujub mah yakunu bil fadilah kana kaunggulan leuwih ti pangabisa manehanana kitu nya. Eta agur-agur kene ka ditu nama. Fal mutakabiru maka ari jalma takabur eta ya julu eta teh ngarasa agung naon nafsuhu awakna itu si mutakabir an rutbatil muta'allimina tina martabatna jalma anu diajar. Wal mu'jibu sareng ari mu'jib mah eta mustaksiru anu ngareken loba padlahu kana kaunggulanana kaluwihanana itu mu'jib. Anistijadatil muta'addibina tina kaluwihanana jalma-jalma anu diajar Adam. Nah, jadi bedana saeutik lah. Ari urusan zaman takabur lain ngagungkeun dirina tina martabat jalma-jalma anu diajar, tina martabat kedudukanna urang asa leuwih ti batur ari jalma nu ujub mah nyaeta ngareken manehna teh loba kaunggulanana. Loba kaunggulanna. Tinimang ayeuna nu sejen. Jalma-jalma nu seje beda saeutik pada akur-akur teh ngabanggakeun diri. Wal hirsu sareng kadedemes bil qanaati ku qanaah ayana kadedemes kapelet kana urusan dunia eta teh bisa eleh bisa leungit ku ayana sifat qanaah. Wal hirsu mangka ari kadedemes eta huwa ari itu hirsu eta al ijtihadu nya nak pisaiin dina hiji perkara yatlubu anu nyupri si jalma kana itu se. Wa qanaatu sareng ari qanaah eta hiya ari itu qanaah eta ridho bil kismati kana bagian.
Nyata ari kona mah ridho kana bagian, ari hirsu mah sungguh-sungguh bener-bener nyupri kana hiji perkara nu dipikahayang. Eta disebutna hirsu. Bisa eleh eta teh eureuna urang sungguh-sungguh nya nyupri nu dipikahayang teh ku sifat kunaah narima naon rupa nu dipaparinkeun ku Allah. Wal hasadu tuluy aya hasad wa wartis hasad eta tamana zawali nikmatil mahsudi ngarep-ngarepna hilangna nikmat anu dihasud ilal hasidi pindah kasih hasid. Jadi hasud mah ngarepkeun nikmat batur leungit alusna mah pindah ka urang eta jalma nu hasud. Batur meuli motor, si eta mah kadar meuli motor ge meunang nganyu. Can pantes meuli motor pantes kene urang meuli motor mah. Itu teh eta. Jadi kahayang mah ulah di si eta nikmat teh pindah ka urang atuh ta eta. Kunaon hasud teh bin nasihati elehna ku nasihat. Wa yari eta ari itu nasihat eta adua ngajak ilama kana perkara pihi anu tetep dina itu mah asilahu ari kamaslahatan. Wa nahyu sareng ngalarang amatina perkara pihi anu eta tetep dina itu mah al pasadu ari karuksakan. Jadi kitu tah eta disebutan nasihat. Ngajak kana perkara anu ngadatangkeun kana kamaslahatan, ngalarang tina perkara anu ngadatangkeun kana karuksakan. Eta nasihat kitu teh. Wa fil hadis dina hadis la yazdami umul bisa teu pati-pati kumpul ayeuna fi jaufi abdin dina jero beteungna hiji hamba naon al imanu iman teu bisa kumpul gitu nya. Wal hasadu sareng hasad. Jadi moal bisa kumpul dina beteungna hiji jalma dina hatena jalma antara iman jeung hasud. Ai al imanu tegasna mah iman bil qadri kana qadar. Wa an Muawiyah sareng katampiti Muawiyah radhiyallahu taala. Jadi kitu tah. Jadi aya tilu perkara anu dicacad tah bisa leungit dina harti ihbisnya kudu nyengker ta anjeun teh kana tilu perkara anu dicacad bisa disengkerna teh ku tilu perkara anu dipuji sehingga urang kagolongkeun jalma anu iman. Hiji takabur ku katawaduan, dua hirsu kadedemes ku sifat qanaah, tilu hasud bisa ayeuna di sengkernya eta ku nasihat. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala kulun nasi ari saban-saban manusia eta aqdaro mampu itu kulun nas teh ala ridohu kana karidoanana dina harti setiap manusia mampu muaskeun dirina tetepan kana karidoanana. Jadi nyumponan kana karidoan kahayang dirina kieu sukses aya tujuan si jalma teh yang sukses karidoan jalma teh dina sukses manehna mampu manusia kabeh oge mampu kana kasuksesan eta laridohu tah kana karidoana itu kulunas illa hasida angin jalma nu hasud nikmati kana nikmat kami fa innahu maka sajana si hasud eta la yurdi moal ngaridoan huka itu si hasud naon illa zawaluha angin leungitna itu nikmat. Kecuali jalma anu hasud anu dengki kana keberhasilan urang tah moal ngarasa puas moal ngarasa ridho terkecuali leungitna eta kasuksesan ti urang kitu. Geus leungit mah kasuksesan kakara manehna ridho. Itu kulun nasi aqdaru ala ridohu. Setiap manusia pasti mampu takana karidoan dirina sehingga mampu ngabanggakeun dirina terkecuali jalma nu hasud kana nikmat urang eta jalma nu hasud kana nikmat urang mah saur Muawiyah di dia moal ngaridokeun tah terkecuali lamun teh mah geus leungit kanikmatan di urang. Qala kama qala ba'duhum min bahril tawil wadaroit tu sareng ngalemah lembutkeun kuring teh kulanasi ka saban-saban manusia lakin tetapi hasidi ari hasudna ka kuring eta mudarotuhu ngalemah lembutkeun itu hasid sakot maka hese itu mudarot wa aja jeung langka naon nawaluha
ngamunang